Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Keluarga besar ini sepuh kasepuhan pangersa Bapak Haji Solihin, Bapak Haji Ihsan selaku sesepuh di masjid, keluarga besar Ibu Maryati, Kang Asep Hidayat almarhum, anu kupribados dipihormat, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad, jamaah ahli pengawasan, wabil khusus al-mukarramuna, para sesepuh, para kiai, para ustadz nusa hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, dina waktos ieu urang sadayana diguntur anugraha ku Allah Ta'ala tiasa kumpurium dina ieu haflah mubarakah dina raraga pangaosan rutin tilu mingguan sakali. Mudah-mudahan sanes pangaosan ieu wungkul nu parantos jeung nu bakal datang ku Allah dibarokahkeun sehingga jadi sabab anu mujarab kana datangna ilmu nafi kana manah urang sadayana. Kuwasilah ilmu nafi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngabukakeun manah urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhur tabu sabar 12 kirang 10 menit. Ayeuna tabuh 10 langkung 10 menit. Berarti pangaosan teh mung 2 jam panginten dugi ka duhur teh leres. Bilih hilap stop jeung sok hilap. Sareresna mah kersim kuring mangaos mah boro-boro 2 jam, mising jam ge sanggup. 2 jam teu naon, sak jam ge ceuk sim kuring mah daya awona. Sabab upami ngetang situasi mah Pak saudara-saudara nembe di jalan teh teu pati emut sim kuring. Emut-emut teh tos rugi we ka dieu. Mungi teh wih pangaosan di daerah Ciamis tabuh 2 sumukuring jenema dugi ka Rorompo. Enten upami ningali situasi mah situasi anu rada lelah sumukuring teh. Tapi insyaallah sok sanaos kaetang capek jigana can nyobian sumukuring sajaro jadi mubalik 28 tahun ngobrol bari lulutan can ngajaran jeung beuring. Mangga pangaosan ulang kawitan ieu sound sistemna lok-lokan kunaon di penulisnya. Kirang saya. Da ari artos meterangeun penulis. Berarti lamun teu pati bener ieu mik teh murah gitu cenah. Tidak mah. Terangeun.
sim kuring ge meser sound system keur pangaosan rutin dinten Kemis margi waktosna panjang Pak sanes keur ngabantu kana ujub jeung ria Pak ngabantos ngarasa sauran sim kuring teh teu kudu gogorowokan gitu sabab dibagi-bagi soanten teh kamari geuning 3 sasi kakarabekan sim kuring ripuh kan ngaos teh meser bener tarik ari nu tarik mah artosna beda ditaroskeun ka pasulihin oleh cing teh geuning tarik sapiker teh nama tarik artosna Kang tarik artosna Pak gitu. Alhamdulillah aya nu mangmeserkeun tersereng sadidi ge ieu teh acan nu mangmeserkeun di dieu jiga nanya tapi sakieu ge tercekap tak kuping sanes ku sadayana ieu nu penting mah tos jelas lah kangge urang mangga pangaosan supados teu nyangkolong teuing waktos urang kawitan ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman sabaraha? Halaman 23 dina naon? Ma min nafasin tubdihi eta Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin henteu aya di hiji napas bifathil fa'i kalawan fatah fa napas geus jadi bahasa urang napas teh ambekan napas wahwa ari itu napas eta juz'un hiji juz minal hawa'i tina hawa yakhrujunu kaluar itu hawa teh min batinil badani tina jero badan bi juz'in dina hiji juz mina zamani tina zaman ae min anfasika tegesna tina pirang-pirang napas anjeun tubdihi nu ngadohirkeun anjeun hukana itu napas ae tudhiruhu tegesna anu ngadohirkeun anjeun hukana itu napas bi qudratillahi ta'ala kalawan qudratna Allah ta'ala la tubdihi tepati-pati ngaluarkeun anjeun hukana itu napas illa walahu ing eta tetep pikeun Allah tadi anjeun qadarun ari qadar orang logatan heula terakhir kayak kantun nerangkeun ae wal makna tegesna ari maknana eta anna kulla nafasin
saknya na sakur-sakur ammekan eta amrun muqaddarun perkara anu dipasti alaika ka anjeun bihi eta tet dina itu kullu nafas teh taatun ari taat au maksiatun atawa maksiat au nikmatun atawa nikmat au baliyatun atawana cocoba yumdihi nu ngaliwatkeun Allah ku kana itu amrun ayu brizuhu tegesna nemrakeun Allahu kana itu amrun bi qudratihi kalawan kudrat Allah fi dzalikan nafasi dina itu ammekan pakullu nafasin mangka ari sakur-sakur ammekan yabdu anu pertela itu napas wa minka ti anjeun yabdu anu pertela itu napas minka ti anjeun eta dorpun dorok wadah liqadarin pikeun takdir Allah min aqdaril haqqi tina pirang-pirang takdir Allah yang padu anu tembus itu qadar pika di anjeun kainan tingkahna anu tumetep naon ma perkara kana nu bukti itu umat payan bagi mangka perlu laka ka anjeun naon al adabu adab-adaban ma'ahu sarta Allah wa muraqabatuhu jeung muraqabah ka Allah fi kulli nafasin dina sakur-sakur ambekan min anfasika tina pirang-pirang ambekan anjeun patakunu mangka kabuktian anjeun fi kulli nafasin dina sakur-sakur ambekan eta salikan anu ngambah jalan eta salikan anu ngambah torikon kana jalan ilal haqqi ka Allah taala subhanahu maha bersih Allah wa taala sareng maha luhur Allah wa huwa tah ari itu salikan torikon eta makna qaulihim makna dauhan Allah makna dauhan para ulama at-turuku ari pirang-pirang jalan ilallahi taala ka Allah taala eta bi adadi anfasil khalaiki sabing bilangan pirang-pirang amekanana pirang-pirang makhluk kasusul teh pamolis teu ganjang deui gitu teh ayuman deui we bari ngeureuyeuh gini hikmah Ibnu Athaillah anu ka-22 nerangkeun amekan sok amekan teh aya nah napas ti jero hawa ti jero kaluar ti luar ka jero eta teh amekan disebut sabenerna nu diterangkeun ku musannif teh nek caritakeun hawa anu kaluar ka jero naon atuh waktu ieu ari waktu anu pang salitna teh saambekan mah waktu teh pan disusun ku bahasa waktu ya nu panjang beh dituna tong panjang ting sedeng we satahun sabulan saminggu tuluy sapoe sajam samenit sedetik samekan sedetik nu disaurkeun ku musannif teh ieu teh amekan jadi detik lamun ayeuna saamekan sakali cik basana kumaha sok aya kitu lo mungkin amekan berarti dina tiap waktu upami satahun sakali berarti henteu di sadayana waktu saminggu sakali we saminggu sakali henteu dina sadayana waktu tapi upami dina tiap amekan berarti dina sakabeh umur urang nah kitu manana ya naon bakal diterangkeun tingali ma min nafasin tubdihi illa walahu fiha qadarun teu aya hiji amekan kecuali anu didohirkeun ku anjeun teu aya hiji amekan anjeun
anu eta dina ambekan teh teu aya takdir Allahan. Jadi dina tiap ambekan urang indiroj takdir Allah. Hartosna dina tiap ambekan teh teu kosong tina qadar Allah. Qadarun, qadar. Aya qadar, takdir, qada, wasa teh ban? Tuh. Aduh jadi kudu ngabahasa heula ieu teh nya. Da bahasana qadar teh dia. Terentangnya ditakkeun qadar, pugu kuring ajengan qadarna ge can ngarti teh. Kudu ranggeunlah qadar. Paribasa aya qada jeung qadar. Tos kenal bahasana eta nya. Qada, qadar. Tos kenal bahasa. Ngan teu seueur nu teu kenal kana datiahna qada jeung qadar. Nu kumaha ari qada, nu kumaha ari qadar. Ari qada hukuman Allah secara jumlah keseluruhan qada ngaranna. Ari qadar takdir qadar tah. Winci kanana qada eta qadar. Bahasa anu sederhana wincikan qada teh qadar. Jumlah keseluruhan hukuman Allah terhadap makhlukna na eta qada ngaranna. Ngan ari qada kabagi dua, aya qada mubrom, aya qada mu'allaq. Tah ieu dinya. Qada mubrom hukuman Allah secara keseluruhan ka makhlukna Allah ditanjiz qadim. Nu can ta'alluq jeung asbab eta qada mubrom disebut. Namun dina ta'alluq aya geuning ta'alluq tanjiz qadim, ta'alluq suluhi qadim. Jadi hukuman Allah taala ditanjiz qadim terhadap makhlukna na eta qada mubrom disebutna teh. Ari qada mu'allaq mana? Qada mu'allaq mah nyaeta hukuman Allah taala secara keseluruhan nu geus dita'allukeun jeung asbab. Nu geus dita'allukeun jeung asbab. Di mana ayeuna? Di Lauhil Mahfuz. Jadi hukuman Allah nu aya di Lauhil Mahfuz disebutna qada mu'allaq, hukuman Allah nu ditanjiz qadim eta qada mubrom. Tuluy eta catatan Allah di Lauhil Mahfuz dutos tamat secara keseluruhan terhadap makhlukna. Jeleg tanji hadis ka alam mulki ka dieu. Pan ari Lauhil Mahfuz mah di alam malakut. Jeleg ge ka mulki sabada malakut teh alam mulki. Alam mulki teh alam dunia ieu, alam dunia teh alam hisi dohir hisi batin. Alam ajrom ajsam. Di mana ti Lauhil Mahfuz jeleg winci kanana hiji-hijina sumping ka mulki disebutna qadar eta takdir. Tak aya qada jeung qadar. Jadi qadar teh winci kanana qada mu'allaq. Ditanjiz qadim teh poe Senen Ki Umar teh dagang ka pasar tuluy menang bati gede jelegna di dunia nyata menang bati gede ta eta qadar namina. Mun hukuman Allah secara keseluruhan pikeun eta jalma di Lauhil Mahfuz qada mu'allaq ngaranna. Hukuman Allah secara keseluruhan pikeun eta jalma ditanjiz qadim qada mubrom namina. Tah kitu. Mata lauhun teh pan aya Lauhul Mahfuz. Aya Lauhus Sabiq, lauh teh, Lauhus Sabiq, Lauhil Mahfuz, Lauhun Nafsil Juz'iyah, Lauhul Hayuli. Lauh teh, lain Lauhil Mahfuz dulu. Keun da sanes bade nerangkeun eta ieu mah penting mah. Ieu nyaurkeun qadar tadi mah. Ngan teu naon kan dibahas salih kadinya seueur rupa beulit antara qada jeung qadar pan. Ayeuna roskeun kasim guring pancena jangan aya layarudul qada ila bidu'a. Tuh ban. Teu bisa nolak qada kecuali doa. Jadi doa mah bisa nolak qada. Kade cing teh jang. Ulah ngabogaan sangka bahwa doa anjeun teh bisa maksa Allah. Nu tadina Allah taala rek mere hujan, kulantaran rek hajat disarang nepi ka tulus dicabut deui ku Allah. Kahalangan ku doa urang. Kade lain kitu.
eta mah bahasa dohir model kieu ya lamun hayang alus mah pare teh gemuk tah ieu gemukna nah gitu eta bahasa dohir lamun hayang boga mah neangan atuh sing getol tah eta bahasa dohir. Jadi aya caritaan teh pikeun hiji perkara dina hukum adat, dina hukum hakiki, dina hukum syariat kada terang. Ulah dicampurkan hukum syariat jeung hukum hakikat dicampurkan. Jadi papelit kan. Hukum fikih, hukum tasawuf, hukum tauhid. Jadi kudu anu bade ngaistinbat hukum kudu terang batas-batas hukum. Hiji sapikeun dihukuman ku hukum fikih. Anu hiji deui hukuman sapikeun ku hukum tasawuf. Jadi perebut ceuk ieu haram ceuk ieu halal. Ceuk ieu alus. Naon sababna? Di mana rikana alus piraku goreng. Alus pan. Make speaker kalau ada ngabejaan ya tegas waktu sholat lohor ya aku diharamkan speaker kan ngabejaan batur anu jauh di masjid ban jadi sholat matak tengerti lamun diharamkan datang nu hiji deui ieu mengharamkan haram naon sabna narika naria adam teu make speaker ikhlas make speaker mah beda deui hatena lain ya padker Allahu akbar ya sora wing alus henteu ceuk jalma nu nguping ya kira-kira nu wania jadi diruka reka mah kulantaran narikana ria narikana ujub narikana sum'ah nah ya diharamkeun ulah dicampurkeun diadukeun hukum tauhid jeung hukum fikih jeung hukum syariat diadukeun teh kenging kada aya batas hukum. Hukum haram teh hukum haram nurutkeun hukum tauhid atau hukum fikih maksudna ulah dicampurkan. Nah nu tadi ngaharamkeun kana speaker karena nari kana ria eta mah hukum tasawuf pikeun dirina ulah keur batur aing mun adan sok kada-kada ria ieu teh keur uing mah haram make speaker ari batur mah make speaker ulah diharamkeun bisi-bisan ikhlas batur mah ieu mah hukuman keur batur keur diri urang ari nu tadi ningalina ieu masalahna mubah. Masalah mubah mah kumaha hadena we. Idza ta'addarat tarkul muharramat illa bitarkil mubah wajib tarkuhu. Di mana susah ninggalkeun haram kecuali kudu ninggalkeun mubah wajib tarkuhu. Mubah wajib ditinggalkeun. Lain mubah jadi haram sanes hukum teu bisa pisah. Ngan wajib ninggalkeun nana. Memenarik kana hade nya hade. Lain berarti nu mubah jadi hukumna wajib sanes. Tapi wajib migawena tak gitu ya ini masalah hukum. Nah ayeuna ieu qada sareng qadar widi kan makna asal tadi qada aya dua qada mubrom qada muallaq. Qada mubrom nu di tanjij qadim hukuman Allah nu di tanjij qadim secara keseluruhan pikeun makhlukna eta qada mubrom disebutna anu sok geuning ceuk kiai lamun anjeun ngimpi kira-kira mun ditakwil ku ilmu anjeun goreng nyiduh cenah 3 kali kabulah kenca baca sholawat 3 kali tuluy bacakeun ku anjeun a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru eta teh disebutna ceuk panolak qada mubrom. Nah gitu. Lain berarti Allah budang dipaksa terpaksa gitu kan deh. Geus ulah panolak qada muallaq nu tadi. Ulah kana mubrom ka ditu mah ari nu aya ta'alluq maka dia hubungan jeung dua urang geus dita'alluqkeun kana gawe, kana doa, kana perkara nu aya di diri urang, nu didahirkeun ku Allah di diri urang, eta mah qada muallaq. Layardul qada illa bidu'a teh qada muallaq eta teh. Artina doa teh ya ku Allah taala sok dijadikeun ta'alluq kana naon? Kana saperti kieu. Ieu jalma teh beunghar dita'alluqkeun kana doa. Ngadoa getol terus manehnana. Lahir batin. Ngadoana teh dibeungharkeun we ku Allah taala. Allah taala rek mere cilaka ka manehna ngadoa minta salamet. Tetulus eta doa teh qada muallaq nu tadi ditalukeun kana doa salamet teh ditalukeun kana doa henteu salamet qada muallaq sanes qada mubrom itu. Esok ngimpilin pikaruaseun geuningan
ngarah tong tulus cenah cek ajengan. Ningali kapan lamun hayang nakwil seuneu teh emosi eta teh. Ningali sunu ngagugudang, balik nyaba buat datang inget dicarekan ku pamajikan itu. Nah, upamana ta'biran anjeun atau napi himping ngojai dina cai kiru. Buat aya jalma rek nyarekan ieu ka kuring. Nah, supaya itulah kejadian nyiduh ka kenca, nyiduh kosong 3 kali barang koreja tulang teh. Leuwih maca sholawat 3 kali. Tuluy maca doa anu tadi a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Mun sarena tadinya hareup ka kenca ngagilir jadi ka katuhu. Mun tadina katuhu jadi ka kenca. Insyaallah eta moal tulus cenah kejadian begitu teh. Dihareupeun teh ulah tinemu jeung anu dipikasi sieun teh. Tah kitu eta. Waduh anu tadi teh menta ka Allah nyalindung ka Allah taala, menta ulah dipanggihkeun jeung perkara dipikasieun ku abdi pan eta. Jadi ngabejakeun bahwa doa teh eta teh sok dijadikeun mualak. Mualak bi, mualak alih. Sok dijadikeun eta mualak tah. Jadi aya kalana ditalukeun kana doa. Mata bahasa susuganan ti beh dieu cenah urang ngadarua euy. Sugan we Allah teh mere cenah dah kitu. Da karena aya nu ngadua dibere pan ngadua ud'uni astajib lakum basana teh pan minta ka kami kitu kami dibere ngan hanya tal nu ngaduana ingetna kana menta wungkul cek Allah kudu menta lamun boga pangabutuh menta we teu inget kana menta nu kumaha nu bakal dibere ku Allah tah ieu menta mamenta mangkan teu make ilmu pan doa ge beda-beda aya doa li hari ubudiyah aya doa nu li hari pakol aya doa nu kiaman bihukukir rububiyah. Ari doa orang nu mana ieu? Nah, bisi ka asup doa anu henteu diijabah ku Allah taala. Quran jeung hadis teh sebagai lambang jadi jadi makna aya nu diidmat, aya mana nu disimpen. Kudu digali makna eta. Nu matak makna Quran jeung hadis teh jero. Gagapah rek ka manahanana kudu ngaji heula asbabun nuzul. Sajaba ngaji ilmu bahasa Arab teh. Ngaji ilmu bade naon sabna dina Al-Qur'an seueur kalimah-kalimah bade lebah dina ayat-ayat anu Allah ngangge kalimah bade moal tepi kana maknana kecuali jalma nu paham kana ilmu bade jinastam bade tauriyah bade ikipa atau bade naon itu gagabah di manaan saliwat asal aya dina tarjamah di manaan Quran dihartikeun di maknaan kurang sakayang urang teu make ilmu-ilmu penunjang moal matak jadi bener paling jadi mu'tajilah salah bisa sasar tina ngamanaan Quran lamun teu make penunjang ilmu anu bakal nuduhkeun ka anjeunana eta teh batur mah malah teu cukup ku asbabun nuzul hungkul pedah ningali asbabun nuzulna teu cukup dina kalimat-kalimat pedah terang ilmu bade ilmu bayan ilmu maani teu cukup ku eta naon hatena mutahhar hatena tajalli ka Allah jalma nu deukeut jeung Allah nu paham kana dawuhan ari TK jeung profesor caket teu caket matak nu sakola TK teu ngartieun kana bahasa profesor da jauh atuh da lamun S2 mata rada leuheung misan S1 umurnya nah matak profesor mah pidatona teh dihareupeun para sarjana S1, S2 pendengar teh tara budak TK tara samoal ngartieun jalma nu hatena jauh ka Allah kucuprak ciprik rek ngamanaan Quran moal bener ngamanaan ge kudu hatena jalma nu tajalli ka Allah nu deukeut ka Allah nu bisa ngamanaan bahasa wali teh jalma anu geus sajajar dina ilmu kaauliaanana Kiai Gunung sajajar ilmuna jeung Syekh Nawawi Banten Tanara. Assalamualaikum. Hot. Dijawab waalaikumsalam aslan. Sok urang ngarti teu? Moal ngarti da jauh jeung urang Bang itu waliullah makomna musyahadah rohanina geus di ahadiyat ari urang kakayapakan di sawah di pasar di pasir di akwan di dia dina diri urang rohani ari hate urang lelempangan di akwan nu sasauran rohanina di hadrat Allah di izah di auadna kurang rek dihartikeun moal bisa kawas TK ngartikeun
bahasa profesor salah ngartian anak mata kayak nu cek budak TK mung aing ngadengkeun jalma ngobrol model kieu teu kaharti teh lain itu nu salah budak TK nu pelet mata kaya nu sok kana kitab teu kaharti itu kitab teh kada ulah nyalahkeun kitab mending kan aing belet naon sababna eta nu kita teu ngarti kana bahasa musonif belet berarti nu mata aya hiji kiai lamun ningali kana kitab teu pati kaharti teh tara nyalahkeun musonif tar musonif teh salah nah aya teh kubihi alusna mah kulahu nah ulanya nyahoana di mana aya nu teu kahartos mending kana kieu duh euy aya musonif pinter kieu ye aing nepi ka teu ngarti tah urang kan nepi ka teu ngarti balas pinter musonif teh gitu matak mikir deui ulah ka nyalahkeun isi urang nu bodoh tah gitu. Oh. Nah, kodo mubromah kodim ditanji kodim kodo mu'allak mah hadis sabab di lohil mahfud lohil mahfud teh batas zaman sabeh ditueun lohil mahfud daya zaman kodim jabarut rop mustawan kobakaosen au adna nah eta kodim ari lohil mahfud mah dim alakut malakut teh alamul ulya kullu masiwallahu fa huwa alamun wal alam makhlukun salianti Allah alam ari alam mah didamel ku Allah ta makhluk kabagi dua aya makhluk di alamul ulya aya makhluk di alamus sufla aya makhluk nu di malakut bangsa nur eta mah aya makhluk nu di alamus sufla di dunya ieu mah bangsa jirim bangsa jisim di dieu mah nu mata ningali ka Allah lain ku soca da Allah mah wujud akli lain nu bangsa jirim nu teu sajajar jeung ilmu acan ilmu mah ditinggalina ku akalna tiko opat jeung opat sina 8 nu mangihkeun 8 teh akalna tiko tah nu mangihkeun 8 teh moal bisa akal nu eta dipake mangihkeun Allah moal bisa akal nu mana aklul awal nu bisa ningali ka Allah mah mana akar rohani atanapi sir hate kabagi tilu kolbu ruhu sirru tah sir nu bisa nyaksi ka Allah kolbu teu bisa ruhu teu bisa jadi aya bahasa ningali ka Allah teh sing emut di mana ningali ka Allah ta eta teh sirna eta jalma hate nu panglemesna tajalli ka Allah kitu pi maknana tajalli ka Allah ya mah geuning itu manggih Allah neangan Allah ku panon salah alat itu manggih neangan Allah ku akalna tiko eta salah alat model manggihkeun milarian amis ku cepil maka benar kuduna kunaon kule tak biasaan amis coba ku cepil ka benak mah moal nu matak panca indra nu ieu mah bisa manggihkeun Allah dan nu bisa ningali ka Allah nu tajalli ka Allah mah sir aklul awal atanapi rohani biasana di istilah geunana atanapi syaidaul qalbi seueur istilahna kieu upami kieu nya masalah kodok sareng kodar tadi kodim eta kodo mubrom hukuman Allah di tanjis kodim kodo mubrom tuluy Allah Ta'ala ngahukuman di mana di lohil mahfud dicatat di lohil mahfud nah catatan Allah di lohil mahfud hukuman pikeun sakabeh makhluk nah eta kodo mu'allak disebutna ta eta mah hadis sabab ayana di lohil mahfud di hiji alam nu kakurung ku zaman nah gitu aya zaman tidinya mah tapan Al-Qur'an ge mimitina disebut Qur'an teh lohil mahfud mah ari sabeh ditueunna nama kalamadlul ka dieu mah kalamdal disebutna Al-Qur'an bal huwa Qur'an majidun fi lauhil mahfud ta lohil mahfud lohil mahfud teh bangsa nur sanes bangsa jirim kieu sanes makhluk nu aya di malakut mah bangsa nur makhluk nu aya di mulki mah bangsa jirim bangsa jisim ari kodar tak kodar mah jelegna hiji-hijina kodo
Hadis kene eta ge qadar oge. Anu bahasa qada maqadim ari qadar mah hadis, ta eta teh qada mubrom kade. Dari qada mu'allaq mah di Lauhil Mahfuz eta mah hadis. Tos turun ka alam kanu anyar, ka alam ka dieu. Pan ari sampai ditueun mah sanes alam, mun jabarut alam jabarut eta mah alam mah sanes alam saberseuh. Dari alam mah didamel ku Allah, sanes alam eta mah qadim jabarut mah. Alam asma sifat. Tah malakut alam dunya, tah ieu alam anu anyar. Tah jadi Allah nurunkeun hukumanana ka alam. Jelag ka mana ka ieu alam? Kalau Lauhil Mahfuz dengan can wujud di alamul mulki, kakara di alam malakut. Tah baheula dukun-dukun nu sarakti teh bisa ningali ka Lauhil Mahfuz. Isuk nu rek kejadian tingali ka Lauhil Mahfuz. Mata disebut ku anjeunna jadi bener. Cetu jadi baheula mah sarakti tah dukun teh. Ngan anggeus kadienakeun pupus lahir Nabi Musa, lahir Nabi Isa di halangan, lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halangan. Jadi si jin nu sok dihodamkeun ku dukun teh teu bisa nempo ka Lauhil Mahfuz. Mata loba palsu ayeuna. Kayak cenah anu terbukti, kayak anu terbukti. Jadi ngabasakeun teh eta mah babaledogan. Aya utang hitung, teh lutung eta mah dihitung. Siti Khadijah, Kakang Bakar nikah, Khadijah dihitung, khona sekian, ya sekian. Bakar sekian dihitung, dijumlahkeun dibagi salapan nya 17 goreng panungtungan sia. Eta mah lain nyahoeun eta mah tetemakan pada tina hitungan eta. Utang hitung teh lutung ceuk kolot. Aya nu rada hebat aya Pak, lain utang hitung teh lutung seperti kitu. Ngaji Abu Ma'syar Falaki tah ieu ye. Nu atak diharamkeun ngaji Abu Ma'syar Falaki bisi ngarobakeun akidah batu. Cabab Abu Ma'syar Falaki bisa dipake ngitung umur batur ge. Di jalma gering dihitung. Ah mal paeh dina gering ieu moal. Kumaha pake ngitung? Pan eta bisa dipake ngitung. Nah, eta nu sok diparake ngadukun teh mah Abu Ma'syar Falaki. Padahal ilmu falak di Aji Sote menang selamun anjiran jeung takribul maksud. Nu hubungan jeung ibadah ngitung tanggal hiji bulan Ramadan. Engke lebaranana gitu kan. Cara netepkeunana ge beda-beda. Naon sabab tergantung ulama nu dicekel kaulna ku anjeunna. Nah, Iskali Rosidi nu dicekel ku anjeunna nakaul Ibnu Hajar mana kan beda-beda. Aya nu netepkeun tanggal dina poenan ijtima, aya anu sabada ijtima gitu. Mata kitab-kitab falak teh seueur tadkiratun nafiah, bahjatul wasail, khamsatur rasail, lain ukur takribul maksud jeung salamun ajiran nunggu. Tanu diharamkeun mah ngaji nepi ka ajengan teh nepi ka Abu Ma'syar Falaki. Sakur jaman nu datang diitung kumanehna bener nyata teh. Sabab barang bangkalapa anu ngamay oge bisa dihitung. Hitung kumanehna. Engke jam 4 leuwih 10 menit muragna. Kuprak bener. Umur batur dihitung, sia 3 tahun deui. Kumaha mun kieu, wah 3 tahun deui lila keneh kana maot, aya rek 2 tahun geus deukeut ka 3 tahun, tobat. Tah kumaha mun kitu coba. Mending mun beneran mun nyalahan tuh. Da ngitung ke urang ku kalkulator ge sok aya nengtog namanya. Ah, ya gagabak geus error. Kalkulatorna kan jadi nyalahan. Otak urang aya error sakapeung. Engke dianggap pasti tah ieu nu bahaya. Tos ayeuna malah nu penting ge ya da moal ranggeun eta mah sampingan hunggul. Pokona kieu. Ya dina setiap napas anjeun tah di dinya indiroj qadar Allah. Teu aya hiji napas nu pecat dina takdir Allah. Naon ieu takdirna? Keula can diaji tuluykeun dituluykeun. Qadarun teh naon wal makna anna kullu nafasin amrun muqaddarun alaika fihi taatun au maksiatun au nikmatun au baliyatun. Oh, maksud musannif mah qadar teh eta ya dina tiap napas anjeun di dinya teh aya takdir Allah. Mana takdir teh? Mun teu taat maksiat, mun teu nikmat baliyat. Disebutna ieu teh hukukul awqat, hakna pirang-pirang waktu. Jadi waktu urang teh dina sakabeh umur urang dibagi 4.
mun teu taat maksiat, mun teu baliat nikmat ngan opat. Cik ayeuna urang ayeuna sok ayeuna diaji ku urang. Nu aya di urang teh maksiat jeung taat atanapi taat sareng baliat. Nah, sok ayeuna. Nah, baliat nu datang ti Allah teh atawa nikmat? Nikmat ieu cager nikmat. Tuluy ayeuna keur doraka keur ibadah, keur ngaos keur ibadah berarti taat jeung nikmat. Nu kaluar naon? Baliat sareng maksiat. Tah napas anjeun teh ku Allah ditantukeun, dihukuman, dipasti, ditaksis dina amekan nu ieu taat, dina amekan nu ieu mah maksiat, dina amekan nu ieu mah baliat, dina amekan nu ieu mah nikmat kitu. Moal leupas tina umur anjeun teh nu opat perkara, mun teu nikmat baliat, mun teu taat maksiat. Naon maksudna ieu matak diterangkeun kitu? Supaya anjeun teh bisa balik ka Allah dina setiap takdir Allah. Ngaharepkeun musonib dina sakabeh umur santrina, boro-boro minggu, boro-boro ayeuna jam, menit ge ulah aya nu lowong tina naon? Tina lempang ka hadrat Allah, tina taroki jeung suluk ka hadrat Allah. Melempang ke hadrat Allah. Saya amrun muqaddarun dina takdir. Keur ngamekan kaluar keur nikmat atau keur baliat, keur taat atau keur maksiat. Sok talaah urang. Tah dina taat jeung maksiat, nikmat jeung baliat teh aya jalan wusul ka Allah. Aya pintu wusul, babul wusul. Dina keur taat babul wusulna naon? Syuhudul minnah, nyaksi kana nugraha ti Allah, tajalli kana sifat jamalna Allah, kitu tuh cek bahasa santrina. Atawa nekadkeun hatena yen ieu pagawean hade nu aya di urang teh nugraha ti Allah. Syuhudul minnah disebut. Babul wusul dina maksiat tobat. Tobat teh eta teh jalan balik ka Allah tina doraka. Kubrag urang kana doraka, ulah jadi hina ku sabab dosa, gera-giru tina dosa balik ka Allah. Liwat mana? Liwat pintu tobat. Sanggeus ngaliwatan tobat tuluy taroki jeung suluk nepi ka Allah tina doraka. Matak aya nu ti kubrag kana maksiat teh jadi hina aya. Nu jadi hina mah ti gubrag kana maksiat betah dina doraka, cicing dina doraka, teu ngarepkeun pindah tina doraka, tah eta nu jadi hina mah. Jalma ti gubrag kana maksiat cantang tu jadi hina. Ari kapangih jalan balik mah ka Allah tina doraka ge nepi ka Allah kan. Matak lamun Allah Ta'ala rek nyalametkeun jalma tukang dosa, Allah mukakeun babul wusul. Mana babul wusul? Jalma doraka tapi ku Allah dibisakeun tobat. Tobatan nasuha. Muhammad takas neraka tina doraka. Eta babul wusul. Tuluy tadi deui aya nikmat. Dina nikmat aya babul wusul. Lamun urang keur meunang nikmat, cager, keur dagang keur untung. Rupan eta teh nikmat. Di manalika urang keur meunang nikmat aya pintu wusul ka Allah. Naon? Syukur. Syukur teh pintu wusul ka Allah. Jalma meunang nikmat moal matak nepi ka surga lamun teu kapanggih babul wusul. Jag-jag loba duitna, pinter ilmuna, luhur jabatanana, nikmat unggul pan eta teh. Muhammad tak nepi ka surga na Allah lamun teu kapanggih babul wusul. Babul wusul dina nikmat naon? Syukur. Lain berarti samet syukur sanes. Dijalankeun syukur pintu ngaranna ge pantau eta mah ngaliwatan pantau. Tah kuduna kasanggeus ayeuna ngaliwatan pintu wusul teh kumaha? Anger kudu taroki jeung suluk ka dituna.
paroki jeung suluk nepi ka hadrat Allah. Matak Allah Ta'ala aya nu ngajadikeun jalma teh luhur jabatanana, seueur rezekina, awakna cager. Karena Allah rek nyalametkeun. Kumaha carana? Allah ngabukakeun babul usul ka anjeunna. Mana syukur lamun jalma menang nikmat eta jalma tuluy syukur, sabada syukur anjeunna ngalaksanakeun taroki jeung suluk ka hadrat Allah, eta jalma bagja ku sabab menang nikmat. Aya anu Allah Ta'ala arek ngabalik arek nganyalametkeun eta jalma henteu ku nikmat, ku baliat keur mah awakna geuring teu boga duit ongkoh RTG lain naon deui cisok imah reot kabeneran boga pamajikan loba dalil uga mitoha tadikeun beunang ditanya balik ka inung bapa ge teu nya ahun di gaurang. Geus eta mah jadi geus eta mah geus labu katingang emet. Tah gitu nete semplek mincak semplak basa kolot. Moal matak jadi hina lamun Allah ngabukakeun pintu usul ka eta jalma. Naon pintu usul dina baliat teh teh baliat namina. Hartosna waktu baliat. Naon? Mah pintu usulna sabar. Bari jeung kitu teh sobar. Eta sobar teh babul wusul. Lawang anu tembus ka hadrat Allah. Liwat pintu sobar terus taroki jeung suluk ka hadrat Allah. Ta ieu maksudna qadar amrun muqaddarun tadi. Jadi dina tiap ambekan anjeun kade aya takdir Allah Ta'ala, aya hukuman Allah pikeun anjeun. Nah anjeun teh dosa, nah anjeun teh taat, nah anjeun teh nikmat, nah anjeun teh meunang baliat. Aya hukuman Allah. Dina tiap eta takdir Allah Ta'ala teh, moal anu kosong teh dinya. Atau anu pentingna lain mempermasalahkeun baliat nikmat taat maksiat, anu jadi permasalahan pikeun urang sebagai muridin naon pintu usul kapanggih henteu tah eta anu jadi masalah. Pan loba nu rugi dagang mikiranna teh tina dagang hayang untung mah teu mikiran kapanggih pintu usul Pak. Padahal mah rugi dagang nya ari kapanggih pintu usul mal jadi hina mah matak jadi sangsara. Sebenarnya memising dijadikan ahli taat kita kapangi pintu usul mata ke surga moal. Anjan dijadikan tukang taat. Tahajud teratinggalun duha, teratinggalun Senin Kamis terapoho. Kabatur merema wah tukang ibadah ya teh. Eta teh disebut teh waktu taat. Eta teh taat lamun teu kapangi pintu usul mah mal nepi ka surga moal. Mana pintu usulna? Suhudul min ulah ngarasa aing nu hebat, pedah bisa mere ka batur. Aing nu hebat, pedah batur teu bisa ibadah seperti urang. Si eta marek tahajud, pandai tahajud teh anu berat pan. Anu hampang kan? Sok teruskeun, ngan anu hampang ge mimiti mah berat. Ngan kulantaran maksa jadi hampang. Ari urang hayang begitu migawe hampang. Langsung mun ngaliwatan diajar heula, da eta lolobana mah. Kunaon anjeun tertahajud? Berat atuh da ieu kudang teh kumaha. Atuh da anjeun mah teu ngebogaan kahayang ti dieu nangge. Ari tahajud hayang ari sare 12:30 nya kumaha tahajudna teh. Nu hayang tahajud mah dur isya sek sare darek tahajud. Tah eta mah bener persiapan. Geura sare tuh patu tahajud uing hayang tahajud. Ngan 1:30 kakara sek sare. Kapan hudang-hudang teh 6:30 gitu. Batur mah jam 8 salat isya terus sunat sek jam 8 termikiran naon atunya ari sare geus wareg mah beli kapan jam 1 teh hudang teh teu ripuh-ripuh teuing kan nya. Nah gitu tungtunganana mah sing sare jam 12 ge jam 1 teh hudang we da geus biasa hudang Pak. Nah jalma mah hese lamun teu dina nu biasa mah lagi. Tah dijadikan ku Allah jalma anu taat teu kapangi pintu usul mah teu matak nepi ka surga.
Nu matak dina hikam dijelaskan rubama fatahalaka bab taat ma fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah Ta'ala muka lawang taat kan teu dibuka lawang makbul. Ibadah mah getol ngan ulun diterima hiji ku Allah. Naudzubillahi min eta mah ibadahna lain menang kauntungan siksaan hakikatna mah ti Allah. Di dunia teureun-eureun ibadah datang ke akhirat teu hanya-hanya ti neraka. Sangsara dunia sabah lala nu kitu mah naudzubillahi min. Nah eta teh jalma anu sabah lala. Kunaon ahli ibadah betul nepi ka surga sabab Allah teu ngabukakeun ka manehna kana pintu usul ka Allah. Pintu usul dina ibadah teh naon? Syuhudul minnah. Tukang gawe hade ngan teu ngarasa dirina hade karena ieu nu kasipatan alus mah Allah, kuring mah teu kasipatan ku alus. Allah ngadohirkeun sifat jamalna di diri kuring. Jadi keur waktu ibadah ka Allah teh teu ngarasa dirina anu boga pagawean, teu ngarasa dirina hebat, tapi malah tajalli kana jamalna Allah waktu ibadah. Nah eta abdi bisa sesebat dibisahkeun, abdi kuat sesebat dikuatkeun, ta salat lohor bari jeung bisa khusyuk teh minta deui ka Gusti mun abdi nepi ka waktu asar umur tiasakeun deui Gusti abdi salat asar bari khusyuk jeung ikhlas ibadah ka Gusti. Tajalikeun deui hate abdi ka Gusti seperti tajali tadi keur dina waktu salat lohor dan tajali keur waktu salat lohor teu ngaku rek bisa tajali dina waktu salat asar sabab bisa dibisakeun hirup dihirupkeun ku Allah. Nah eta syuhudul minnah nyaksi yen nugraha ti Allah Taala. Eta ka surga eta mah tah ibadah kitu. Mun teu kapanggih eta malah ka sok suci aing asa panghebatna mah ka surga eta mah. Teu kapanggih pintu usulna ge ka hadrat Allah. Tigubrak karena dosa, tobat pintu usulna. Dibisakeun tobat, can puguhina jalma migawe dosa. Tingali we nah ku Allah dibisakeun tobat atau henteu lamun teu dibisakeun tobat, gubrak deui karena dosa. Nah eta mah alamat rek cilaka sabab dosa. Tapi lamun teu gubrak karena dosa, Allah Taala ngabisakeun tobat. Malah aya jalma anu beuki pinter sanggeus dosa karena belajar tina kasalahan. Matak aya kesimpulan anu paling hade ti ahli ti orang-orang bijak. Jalma nu alus teh jeung jalma nu maju hirupna lain jalma nu tara salah jeung jalma tara berbuat salah. Dal insan mahlul khotawan nisyan. Eta mah jadi fitrah manusia. Eta mah geus sifat anu teu bisa pisah ti urang. Nu hade mah jalma mah jeung nu bakal maju mah jalma mah nu belajar tina kasalahan eta. Nu belajar tina kasalahan. Dan memang nya cek urang oge nu ti gubrak kena liang anu akur mah eta mah konyol jangan kitu. Geus puguh kamari nincak ka dinya ti gurawil kana curang, ari isuk nincak deui ka dinya. Nah teu mikir. Kudu belajar tina kasalahan, beuki kolot beuki pinter, beuki kolot beuki deukeut kana ridho Allah. Ta eta nu paling hade mah. Sabab belajar tina kasalahan. Lamun jalma anu meratapi kekecewaan kamari ti gubrak salah meratapi kekecewaan. Eta mah moal maju-maju hirupna gitu. Teu belajar tina kasalahan mah. Eta mah sarojeng nyupiran nempo wae sepion nubruk batur. Ari kejadian nu atos mah lain kudu diratapi kekecewaan mah eta mah dijadikeun bahan pelajaran. Gitu. Jadi waktu urang teh yuswa urang teh ngan dibagi opat atunya, ngarana teu susah ting mikir. Mun teu nikmat baliat, mun teu taat mah sia. Geus eta. Pilarian pintu usul. Mun urang dagang rugi. Teu naon mikiran sangkan pindah tina rugi kana untung. Da aya otak di urang. Otak pikeun ngurus kaduniaan ieu. Mungkin rugi, jalma nu berjalan otakna ieu mungkin rugi. Lamun jalma anu henteu boga anu henteu neangan naon anu henteu sieun ku rugi, eta jalma teu boga otak karena. Boga otak mah sieun rugi. Sieun tangtuna oge. Tapi aya lain anu pinter teh lain otak hungkul tah aya kapinteran aya dina hate ieu. Eta ge teu naon mikiran sangkan pindah tina rugi kana untung ngan anu leuwih penting pintu usul dina rugi teh mana geuwat pilarian ku urang. Ari rugi teh baliat berarti kudu sobar. Cek rugi. Aing sobar henteu dina rugi. Tah eta anu kudu diutamakeun mah. Ieu mah mikiran untung ari sobar teu kapanggih.
Kapanggih balik deui kana untung gari teu kapanggih sobar mah berarti teu bisa nyumponan hakna waktu. Isukan di hadrat Allah bakal dituntut ku waktu na urang. Umur na di urang ngadakwa ka urang. Lamun urang teu bisa nyumponan hakna eta waktu matak disebutna nu tadi teh eta teh hukukul awqat. Cek sawarehna para ulama mah. Hukukul awqat ieu mah disebut pintu usul teh ku ahli taroki jeung suluk. Ku ahli marifat mah hukukul awqat hakna eta waktu. Lamun anjeun waktu menang nikmat syukur ta eta hak waktu. Lamun anjeun teu syukur berarti teu nyumponan hak waktu. Isukan ku eta waktu bakal didakwa anjeun ditagih di hadrat Allah. Disebutna teh hukukul awqat. Ari keur jalma anu harapan usul mah pintu usul disebutna. Keun wae nu penting mah hate bisa lempang ka hadrat Allah. Nu jadi permasalahan pikeun jalma anu harapanna usul ka Allah mun dagang rugi lain masalah pindah tina rugi kana untungna nu gegedena masalah mah bisi teu bisa sobar dina rugi teangan sobar penta ka Allah Gusti abdi teh lain sieun kadatangan rugina sieun sote abdi teu bisa sobar dina rugi cilaka dunya akhirat ari kana untung mah nu sieun saga kita itu hari kana untung balikeun bahasana lain hayang-hayang teuing untung Gusti abdi teh hayang sote pinter syukur dina untung kira-kira untung abdi teh bisa syukur masa wios rugi ge tarang ngadoa kitunya hayang untung paduli teuing rek syukur rek henteu nah eta abna idunya asupna lamun tadi doana seperti tadi ta eta jalma anu gede himmah wusul eta nu tadi Gusti abdi teh sanes hayang-hayang teuing untung pan aya kitu ti kolot ge hayang sote abdi bisa meremawe ka batur mun geus boga lain hayang-hayang ting beunghar usahanya ante hayang boga ngara di mana nu rek ditulungan tak bisa nulungan kungsi ceurik tengah beuting sabab teu bisa nulungan kamari waktu batur minta tulung teh teu pernah ceurik sugan batur minta tulung ai kebenaran teu boga ceurik cik Gusti abdi teh jadikeun jalma anu gaduh atuh ngaran. Nah eta teh nu tadi lain hayang-hayang ting untung, hayang sote pinter syukur lamun aya ulun papanggih jeung untung. Matak ahli marifat tapid ka Allah Gusti mangga wae waktos abdi mamana wae anu sumping rek nikmat rek baliat rek taat jeung maksiat eta manaon clear disebutna teh. Teu sieun kadatangan ku waktu nu eta da Gusti geus nahsis ka abdi nu penting mah abdi masing kapanggih wae babul usul sakitu. Sabab di sanajan dina waktu mana wae kapanggih babul usul mah matak jadi cilaka. Eta keur jalma nu tafid, ari dina makom abna dunya mah dihitung untung rugi teh mah. Imam Syafi'i teu damang ripuh, nak celakan darah di tanean ku bokor. Bari naklip kitab ongko, teu nyuhunkeun cager Imam Syafi'i. Balas hatena geus pinuh kuruh ka tasliman ya dina. Balas pinuh kuruh ka tasliman. Kunaon make taslim? Tajalli kana sifat jamalna Allah, geus husnudon ka Allah dina tiap takdir Allah. Teu leupas kanyaah Allah. Allah nakdirkeun hiji perkara bareng jeung kanyaahna, bareng jeung kabijaksanaanana. Ieu teh kanyaah Allah. Nu matak rupangan sakieu teh kanyaah Allah ieu. Nu matak beungharengan sakieu teh teu kawas batur, kanyaah Allah ieu teh. Ngan kudu sing kaharti ulah nyebut kanyaah bari teu kaharti. Naon kanyaah Allah na jisah. Talah aku urang. Tak kudu kitu. Cek Imam Syafi'i Gusti upami Gusti ridona ka abdi kudu abdi dina kaayaan gering tambahan deui panyakit abdi Gusti ngarah Gusti langkung ridho ka abdi langkung gering urang sanggup teu ngadoa kitu oh teu sanggup atuh urang mah ulah-ulah ngarasulat datang baliat ieu teh baliat lain sieun kadatangan baliatna Gusti ngan sieun sete abdi teu bisa sobar dina baliat jadi teu bisa wusul ka Gusti tah kudu bisa wusulna lain masalah baliatna eta rada memper ka Imam Syafi'i musan itu rada memper ulah kudu sarua mah da atuh elmuna ge beda pan nya atuh rada mirip-mirip musan urang tah bener kitu urang dagang kan ingetna kana untung unggul Gusti sanes alim-alim teuing penak sareng rugi sieun teu tiasa sobarna jadi maknana datang rugi ge asal abdi ditiasakeun sobar ku Gusti teu sawios-wios
Nu penting himmah abdi mah usul ka Gusti, tina rugi usul, tina taat usul, tina doraka ge usul. Nu matak iman teh beda-beda. Aya nu sok namahan terus, aya nu ngurangan terus, nu sakapeung namahan sok ngurangan. Beda-beda, Pak. Yajidu wa yankusu, nu la yajidu walayan usu. Aya, Pak. Anu pangbahayana mah ngurangan terus tarana. Pangbahayana. Seperti mana? Seperti para nabiullah, para kekasih Allah namahan terus itu mah. Namahan terus. Para kekasih Allah Ta'ala boro-boro dina taat ti gubrang kana doraka ge naik imanna terus. Ari urang boro-boro doraka salat ge teu naik-naik iman. Liwat salat tuh naik, batur mah liwat doraka ge naik. Ilmu nu teu kapanggih teh. Naon tanu tadi teu kapenak babul usul. Tong waka bunga diri urang pedaku Allah Ta'ala dijadikan ahli ibadah ke Allah. Lamun Allah temuka hati urang karena suhudul minnah dina ibadah, cilaka dunia akhirat. Hidung tarang balas sujud batur mah diusap bidadari, ieu mah kalentang cenah neraka. Ripu man. Nauzubillahi min dzalik. Eta nu teu dihareupeun. Pakulu napasin yabdu minka dorpun likodarin. Tiap amekan eta teh wadah pikeun takdir Allah Ta'ala. Nu tadi mana nikmat baliat atawa taat jeung maksiat. Salah sahijina nu opat mangga dua tiba ka urang. Min aqdaril haqi yanfadu pika kainan makana fi makana. Eueuh anu bisa ngahalangan kana takdir Allah. Teu bisa kahalangan jeung teu beunang dihalangan. Moal aya nu bisa maksa ka Allah. Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin sakersana Allah, teu kadorong ke naon-naon. Eueuh nu ngajurung laku ka Allah, ta eta ngamakrifatkeun sifat irodat di Allah Ta'ala teh kitu. Allah teu kasifatan ku irodat. Berarti Allah Ta'ala teu kajurung ku naon-naon. Hebatna teknik makhluk teu ngajurung laku ka Allah. Kayengna nu anu menta keukeuhna nu ngadua teu ngajurung laku ka Allah. Allah mah sakersana ngadamel ieu mungkin. Ngadamel makhlukna Allah Ta'ala teu aya nu ngajurung laku. Kumatun mau jadi masalah payan bagilaka al adabu ma'ahu wa mukarramu wa muraqabatuhu fi kulli nafasin min anfasika. Perlu nama muridin kade anjeun teh kudu muraqabah ka Allah jeung ta'adub ta eta husnul adab jeung muraqabah ka Allah Ta'ala eta nu paling penting dina tiap-tiap amekan anjeun ngeusian eta amekan ku muraqabah ka Allah jeung husnul adab ka Allah. Ari husnul adab kumaha nu tadi lamun dijadikeun jadi jalma nu taat teu ngaku dirina nu hebat ieu mah kasayan Gusti karena Gusti ngadohirkeun sifat jamalna di abdi jadi dohir pada melan anu sararae. Tah kitu lain urang anu bisa migawe hade teh. Eta teh husnul adab nu kitu mun ngaku kuring nu hebat eta suul adab teu sopan kitu kan. Termasuk husnul adab mun tiba kana doraka buru-buru tobat ngaku hina diri urang ngarumasakeun ieu diri teh lamun ku dosa. Nah eta suul adabna di husnul adabna pikeun jalma anu migawe dosa tobat eta husnul adab. Husnul adab termasuk sobar dina baliat teh husnul adab eta. Adab tata karama sarta Allah nu teu ngaras anu ngarasula dina baliat teh eta teh suul adab teh sopan ka Allah. Goreng adab tata karama teu tumarima kana pembagian ti Allah Ta'ala. Nu mata kamari aya bahasa husnul adab. Husnul adab teh alus adab tata karama sarta Allah. Kahiji nampi kana pembagian ti Allah najan karasana teu ngeunah teu akur jeung kahayang. Urang dari dagang teh yang untung ari datang rugi, penting ngeunah datang rugi teh. Tapi dia berupaya hate supaya ridho narima eta rugi. Nu penting mah dina rugi kapangi pintu usulnya eta sobar. Tuluykeun tarki jeung suluk. Matak aya jalma loba cocobana tapi tereh nepi
karena jadi mahbubna Allah taala. Netes semplek nincak semplak teh si horeng kanyaha Allah supaya rohanina tereh wusul ka Allah. Kamari mah maneh keur waktu kaya raya salat teh loba malaweung jeung ngarasa sombong dirina sabab teu butuh ka Allah rarasaan. Ari geus netes semplek nincak semplak sagala kurang mah rempeyeg hatetepan. Tapi anjeun berusaha sabar ceuk Allah taala tah ngarah tereh wusul ka Allah. Ku 2 rakaat salat berijeng dina kaayaan ti gerat. Loba ka nyeri dina hate, loba ka tugenah, loba ka sangsaraan. Eta teh leuwih gede ganjaranna tibatan umur sesa anjeun nu geus dipake sakabehna. 2 rakaat 70 tahun nu geus kaliwat ku 2 rakaat eleh waktu teh. 2 rakaat mata usul ka Allah anu di ditu mah boro-boro teu ngageser-geser acan boro-boro tepi ka hadrat Allah. Anu kadua husnul adab teh hate teu condong kana anu disupri. Lamun urang barang suhunkeun ka Allah hate ulah condong kana dipenta, kudu condongna kanu rek mere anu dipenta kitu kadinya. Condongna hate teh ka Allah nu rek ijabah doa urang ulah kalah mikiran ijabah dina ngadoa teh. Ijabah moal. Condongna ka mana? Ka hadrat Allah ka ditu himahna usul ka Allah taala. Anu katilu ngaran husnul adab teh kudu tajalli sirna kana sifat jamal Allah taala eta husnul adab. Di mana aya pagawe anu hade di urang tong diakukeun urang. Urang ke jadina jalma tukang gawe hade tepat tapi teu ngarasa dirina hade. Jalma tukang gawe hade tapi ngarasa dirina hade sok teu tulus alusna teh. Si eta teh nya di dina pagawean hadena mah teu kurang kasih mungkuringan eta sok pupuleukeun ka sapang aingna. Tuh, pan sok teu ditutulusnya. Tapi tukang gawe hade tapi teu ngarasa dirina hade, tah eta nu leuwih hebatna. Kulantaran kitu atuh, dina tiap-tiap waktu tadi, dina tiap-tiap waktu aya jalan usul, dina taat suhudul minnah babul usul, dina nikmat syukur babul usul, dina baliat sabar babul usul, dina maksiat tobat babul usul. Atuh lamun kitu mah berarti jalan balik ka Allah teh lain ukur dihitung aya 20 30 ngaran tarekat teh kitu mah. Sabing bilangan Allah ngadamel jalan pikeun tepi rohani anjeun ka Allah, sabing bilangan napas anjeun cisok hitung. Sak umur anjeun sabaraha triliun napas anjeun teh. Tah eta jalan balik ka Allah. Siapa geus dibere jalan balik sakitu lobana itu balik-balik. Komo lamun ngan hiji meureun jalan usul. Jalan usul ngan hiji, masyaallah. Ya ceuk Allah anjeun ku kami ditasis jadi jalma nu doraka. Tina doraka ge aya jalan balik ka kami. Mana? Liwat pintu tobat. Tong nu jadi masalah lain masalah dosana, masalah bisa tobat henteu anjeun dina dosa eta nu panggedena masalah. Anjeun jadi jalma untung tong kabunga ku untung tinggal heula bisa syukur dina eta untung teu. Lamun teu bisa syukur teu kapanggih pintu usul moal bagja anjeun sabab untung moal. Jadi urusan jalma anu keur taroki jeung suluk ka hadrat Allah pikeun muridin mah nu jadi permasalahan penting teh lain masalah ruka rekana beda-bedana ieu kajadian nu tiba ka urang taat maksiat baliat jeung nikmat lain eta nu paling penting mah tah bisi hate teu manggih babul usul eta. Ngan kulantaran ari urang sok nuturkeun kahaya dak teh dibere gering lain mikiran sobarna gering mikiran teh cager. Kumaha aing cangan cager ka mana ya doktorna. Teu mikiran aduh aing teh gering kudu sobar ieu teh cika. Henteu sobarna nomor 10 nomor 1 cager. Biasana kitu. Dek dagang rugi mikiran teh kumaha sangkan untung teu mikiran bisa sobar dina eta rugi. Padahal eta hakna waktu lamun teu bisa sobar dina nalika dina kerugi nu tadi urang teu bisa nyomponan hak waktu dituntut ke di hadrat Allah taala. Geus puguh anak pemajikan nuntut ka urang ngadakwa ka urang. Tetangga ngadakwa harta nu aya ngadakwa waktu umur urang ge ngadakwa tiap-tiap napas oge. Datang amekan waktu ngarenghap bare tokeurnya hareup ngaler anjeun teh dibere nikmat ku Allah tapi anjeun teu bisa syukur
Waduh, datang ngadakwa ka urang, ngajajar napas sabaraha triliun ngadakwa ka urang, masya Allah ting. Jadi kesimpulan apa ya? Musonib teh ngawurukan ka urang, raksa hate anjeun dina sakabeh waktu anjeun. Tah gitu. Raksa hate anjeun dina sakabeh waktu anjeun. Bisi teu kapanggih pintu wusul ka hadrat Allah. Tah kitu. Ngawartosan musonib kade jang santri bisi hate anjeun teu manggih pintu wusul dina tiap napas anjeun. Gitu. Bagi opat teh hirup teh nikmat baliat taat maksiat geus bagi opat. Bisi teu kapanggih pintu wusul dina opat tadi. Eta menjadi permasalahan. Lain beda-beda nak kejadian, kamari untung ayeuna rugi, lain menjadi masalah eta mah. Nah untung bisa usul, nah rugi bisa usul. Kamana wae naon wae kejadian nu tiba ka anjeun, eta kaalusan pikeun anjeun sabab Allah ngabukakeun pintu usul. Nu mawi dina nikah sok aya doa geuningan. Doa nu geus dicontohkeun ti Kanjeng Rasul di ditu, barakallahu laka wa baraka ala. Muga-muga Allah taala ngundak-undakeun kabarokahan, ngadatangkeun kaalusan liwat perkara nu ngeunah karasana ku anjeun, liwat perkara nu teu ngeunah. Anu tadi teu ngeunah meureun, taat baliat teu ngeunah tamanya. Taat nikmat eta mah eta mah ngeunah. Tah, tina taat anjeun kapanggih sudul minnah kitu piduangan teh. Bral anjeun gerara rumah tangga. Ujang jeung pamajikan anjeun sok wangun rumah tangga. Kade sing inget waktu anjeun kabagi opat sing kapanggih pintu usul, mun kapanggih pintu usul anjeun teh bakal meunang kaalusan dina tiap kajadian nu datang. Boh nu alus nu goreng tetep ngajadikeun ka rahmat jeung kaalusan pikeun anjeun ti Allah. Kitu pibasaheunana teh. Urang mah meunang kabeneran boga majikan panjang dalilna mikirna ganti. Ganti wae kitu teh. lain milarian pintu usul. Cek Allah nyakeun atuh ri loba dalil mah kirek dibere anu teu loba dalilna. Pasti nikmat boga istri anu soleh. Kalah kekatalanyuran bala soleh balik we kumaha anu ngeureuskeun. Wah, kalah jadi teu bener. Teu kapanggih pintu usul, dibere nikmat teu kapanggih pintu syukur. Lain beuki bener. Aduh aing era pamajikan sakitu hadena mun aing ngaco teh kalah ka atoh ieu mah. Jadikeun kesempatan ulah gitu kan teh. Tak hakikat pibasaheunana kitu ieu teh. Kanyaah ti guru urang ye. Ti Ibnu Athaillah, urang ye sebagai santri nu ngaos. Matak ari keur ngaos hitung-hitung ieu teh lamun simkuring ngajelaskeun ya ilmu Ibnu Athaillah, daukiyah dina eta makna hadir rohanina Ibnu Athaillah. Matak keur urang Bandung papanggih jeung Ibnu Athaillah 3 minggu sakali. Matak cek jangwan aya nu hayangeun saminggu sakali ngan ulah ribu saminggu saketika. Jauh ke Bandung teh hujan mah komo. Jadi ge seueur kiai ngaos deui kana sanes simkuring ngawartosan kana sok ngaos ka Cibaduyut kudu ngaraos deui kana sanes. Naon sababna simkuring mung boga murid belgug. Boga murid teh yang lebih pinter daripada guru. Hohoak simkuring ka santri jig geura ngaraji kana sejen nu geus ngaji ka Kang kudu ngaji deui ka batur. Ngarah palinter maneh teh kudu leuwih daripada guru pinter. Mun bisa mah syafaatan guru anjeun di hadrat Allah ku aranjeun sok. Lain dibalikeun sia nu geus ngaji ka aing teu kudu ngaji deui kana sejen. Kurang naon di aing. Wah, bahaya eta mah. Belat santrina kitu mah. Maka simkuring mah kitu ka santri. Kudu kersa ngaraos deui kanu sanes. Sok ngarah palinter, kudu pinter batan guru. Lamun guru nepi ka makom musyahadah anjeun mah kudu nepi ka makom mutolaah. Arifin teh aya genep tingkat, aya arifin nu dina makom mufatahah, aya arifin nu dina makom muwajahah, mujalasah, muhadasah, musyahadah, mutolaah. Mun guru anjeun arifin na dina makom mufatahah, anjeun masing bisa nepi ka makom mujalasah. Eta matak aya murid nyafaatan guru. Sing atoh lamun aya santri ketua ngaji teh, atoh sing geuring. Kamana jang rek ngalih ngaos kanu, oh syukur jig bener, kudu ngaji mumpung boga bekal. Isukan mun geus teu boga bekal ngaji deui dia Kang daripada eureun mana sing di imah.
Doa aya kesepinah pan tong pinah sia kehed ngejedog di dia kurang naon di aing. Wah aya begitu pan. Padahal tiap kiai teh aya leuwihna Pak Haji ka ditu. Ieu teh kaluwihanana intelektualna sanu apal anjeun pinter otak sabab eta guru. Ieu mah teu pati pinter guru teh. Dina intelektualna mah otakna mah tapi pinter akar rohanina tah bek guruan ku anjeun. Guru nu boga kakuatan rohani boro-boro ning di papatahan ngadekul we babarengan bari teu ngomong kuas muning depa nih. Ngariung hungkul, ngariung cicing tarik dikir teh. Aya nu ngariung tarik dikirna. Ari masalah dikir tarik jeung meusan eta mah kumaha makom. Lamun dikirna nu diajar alus tarik. Naon sababna lamun di sana teu maca sare. Ngan lamun jalma nu geus daokiyah rohanina ma'rifat ka Allah kalah jadi hijab tarik lisan ieu teh repeh tak caricing aya 3 kiai 5 kiai ngadarkul sejongjongan teu disada kabeh soreng batur mah rohanina nu kuat matak boga santri teh kok tarapati ngaraji tapi palinter aya pan Kiai Nawawi di Banten sanes Nawawi Banten tarara sanes tarapati di papatahan lain dari papatahan eta mah tarapati di papatahan boga murid teh kalah ka maneh nu ngaji ka santri jang santri ka dia bisa kita bisitin dagu sarua janggotan Bang bisa bawa cara ka dia kitab bade naon Kang aing ge hayang ngaji ulah sia wae nu ngaji teh cenah ngaji ka santri tak kita bisitin lain teu bisaan ajengan tabaruk sok cenah jang papatahan akang papatahan cuk batur teh ajengan kunaon boga santri teh tarapati di papatahan tapi aneh cenah santri ajengan mah baralik palinter ter di papatahan padahal mah ngajawabna teh sakilas gampang nyaho cenah maneh buaya terang sok ngenog sok disileung-leuman tara kumaha tuh ditempokeun we buaya mah nu geus ngenog nu geus dinogeun teh ditempokeun megar tah nya aing eleh ku buaya boga santri deleukeun teh ku aing ge pinter geus ditempokeun waduh teuing eta kade urang mah masih can boga kakuatan spiritual tuturuti gitu aing mau di papatahan ku Kiai Nawawi elmuna can nepi kade batur mah geus boga kakuatan spiritual santri sarare sanu apal ajengan mah keur ceurik takorub ka Allah Gusti 30 jalma nu dipihapikeun ku indung bapana ieu teh hayang jadi ahli Gusti kekuatan spiritual anjeunna sok mun nepi ka jadi kekasih Allah ngadua nepi ka pakom mustajab mata santrina baralik teu pinter ge balener kan teu bisa nyaritakeun bener ngan bener syukur lamun bari bener bisa nyaritakeun bener gitu ta eta si oreng teh di kiai teh ya eta teh nu hebat mata Kiai Mahrus Alimah jam 2 bukakeun panto da santrina lalaki hungkul ari ka awewe mah ulah maksudna tengah puting bukakeun panto ulah lalaki bukakeun ngadoa kieu jam 2 peuting bray balatak we 30 urang sakabah ngadoa ka Gusti jadikeun ahli Gusti ieu teh nu bodoh nu pinter oge tujuanna mah sami wusul ka Gusti buka deui pantona inung bapana macan pernah ngadoakeun kitu kungsi urang budak keur pabalatak ngadoa sugan pret barang datang teh tas di pasar atas di mana keur sarare Gusti sing jadi ahli Allah gitu can pernah guruna mah ngadoakeun terus mata eta Kiai Nawawi ari balik palinter jeung bener deui oh sareng teh eta mata aya keterangan man sabata nabata di pesantren boro-boro ngaji cicing we ge bisa ngejedog we ge bisa cenah pesantren komo lamun bari ngaji geto moal eta teh si urang aya kekuatan spiritual nah ieu kekuatan rohani mah teu kudu diurukeun langsung bahasa resna nu matak ningali kana rarai jalma anu alim sakali ganjaranna sakumaha sok tingali ulah disaurkeun da simpulkeun kebenaran keur mapatahan tah kitu eta teh naon aya kekuatan rohani Pak boro-boro ku diwurukeun ieu suara aya suaraan ngadekul we papangih raraina hungkul geus kawurukan rohanina mah Pak mata keningan dina sawarehna ahli tarekat dina Anwarul Qudsiyah aya kieu memeh dikir adabud dikri teh 20 memeh dikir 5 waktu dikir 12 sabada dikir 3 buat jadi sadayana teh 20 tah dina nu 5 memeh dikir teh kudu inget kana rupa guru tah eta
Usim kuring mah bisi kultus eta teh ulah kana rupana. Kudu ingat kana papatah ti guru ari dikir teh kumaha guru mapatahna ka urang. Lamun anjeun zikir la ilaha illallah tingalikeun hate anjeun kana indirojna Allah taala di seluruh makhlukna Allah taala. Ningali anjeun tajalli kana sifat rububiyah Allah jeung rahmaniyah Allah anu akibatna anjeun ningali kana ilahiyahna Allah indiroj di seluruh makhluk. La ilaha illallah. Eta papatah guru di mana dikir, dikir naon? La ilaha illallah. Ingat tak kadinya. Ari si horeng teh eta ingat kana rupana teh pan aya kekuatan rohani. Surah rupa anu bareng jeung salirana teh eta teh rohani guru teh ya, si horeng teh. Aya, mun aya robito teh kitu teh si horeng teh. Tapi lamun heg eta guruna mursyid. Seperti talkin, jama ditalkin alus talkin dan nungtun, ya keur ngaji ge ditalkin sebenarnya. Matak jama mau cenah kudu ditalkin, eta teh sok ditalkin waktu cager, keur cager teh daek ditalkin geus maot komo hese. Keur cager ge teu nuturkeun ditalkin bari salse, eta mah geus maot molah ripuh eta mah. Ngarasakeun panyakit ge, ditalkin matak ieu teh keur diajar ditalkin. Keur diajar matak jalma nu sok kerasa ngaos mah ditalkina teh hese-hese teuing da geus sadar manehna teh kiai kuring tungtun jasmani jeung rohani supaya jadi abdi Allah. Begitu maut lakinu mautakum ditalkin Allah Allah da tadina ge geus diurukan anjeun kudu tajalli kana rahmaniyah jeung kana rububiyah Allah sangkan anjeun ningali kana ilahiyah Allah taala matak dibacakeun talkin ku guruna Allah Allah ataku babaturanana ataku bapana langsung inget kana pengajian waktu ngaji manehna tajalli ka Allah taala ta eta gampangna gitu. Ari ayeuna keur cagur kudu ngaji sia teh daek datang ari paehang ditalkin deh kumaha. Riweuh sih. Talkin ta eta si horeng. Jadi aya kekuatan rohani eta Pak. Nu mawi sim kuring pangaosan kamari di pasantren aya ajengan sasauran bapak-bapak kade sing aratoh ku cicingna we di pasantren mah geus kudu syukur keun ngajina nyating mah. Sakapeung ngaji, sakapeung sare, gitu, satong ini kemana-mana. Gue syukur sakitu oge. Liliungan jeung jalma anu balenar mun baheula mah ashabul kahfi itu. Oh gitu. Ku calikna oge. Tah urang oge ayeuna baheula teu kungsi masantren, ya jadi santri 3 minggu sakali jadi santri ti jam 8 nepi ka jam 12 keun wae muga-muga panuntun rohani guru urang teh sing nepi ka ngajadi sabab husul ka hadrat Allah. Non pentingna mah eta na apa? Sanes masalah monokna, wah kudu katanyak naon sih di dieu ge sarua papanggih mah. Tapi da deui kajaba anu geus anu lengoh teu boga kewajiban. Ah rek masantren teu naon. Ari ninggalkeun anak pamajikan masantren masalah. Nah eta carana kieu supaya jadi santri Ibnu Athaillah ieu nu paling penting mah. Tak eta Pak. Jadi kesimpulanana tadi raksa hate anjeun tina naon? Dina sakabeh waktu. Tah eta kesimpulanana. Tahapan-tahapanana apa? Sateacan dugi kadinya. Raksa hate anjeun dina sakabeh waktu kahiji tina dulang delong kana akwan sok rurat-reret hate raksa hate anjeun dina sakabeh waktu anjeun tina dulang delong ka akwan hartina boga tujuan dina amal kalian Allah tadi mun keur salat hate bae ninggalikan penggolkeun deui kudu ka mana ka hadrat Allah minimal anjeun tajalli kana afal teu bisa tajalli kana afal tekadkeun nu karasa ku anjeun ieu asar afal Allah kuring bisa gerak ieu digerakkeun ku Allah ayeuna urang aya cager jeung aya kakuatan ieu kakuatan Allah dikuatkeun ku Allah dihirupkeun ku Allah diwujudkeun ku Allah tekadkeun ieu nu karasa jeung nu kapanggih ku urang asar apal Allah tapak damel Allah syukur lu mun bisa tajalli mah carana kumaha kosongkeun hate tina dulang delong kana akwan nu kadua kuatkeun hate tina pangaruh akwan hate ulah sok kapangaruhan kunaon ku makhluk
kepangaruhan wae biasana. Pas ningali ka batur brai kana hate jadi kepangaruhan. Kabong broy katipu ku akwan da eta kade. Sehingga orang jadi tibelat kana akwan. Kuatkeun hate. Carana sangkan kuat hate tina pangaruh akwan tingalikeun kana akibatul umur. Tingalikeun kana akibatul umur. Akibatna ieu makhluk atanapi tingalikeun hate kana sirrul maujudat eta bahasa santri bisa teuing mah kana akibatul umur tos gitu nu rek migawe teh kudu hati-hati naon akibatna mun kieu naon akibatna tah kitu kana akibat tiap perkara teh lamun tiasa mah tajalikeun hate kana rohmaniyah Allah supaya hate kuat teu kapangaruhan ku akwan. Nukatilu ageungkeun himmah wusul ka Allah. Nukatilu ageungkeun himmah wusul ka Allah. Sangkan nepi kana kesimpulan anu tadi, ta eta tilu perkara tahapanana. Jalma anu ngarepkeun usul ka Allah nu warusul teh nu mareuremkeun panempo hate tina dulang-delong ka akwan. Muridin nu teu mareuremkeun panempo hate ti makhlukna mah. Nah, tadi mah geus lempeng ka hadrat Allah. Nah, eta kapitna sabab hate dulang-delong kadinya. Malah akhirna ngadoana ge rurat reretna teh kana naon? Kana pamere. Ya sabaraha merena mun kira-kira gede kelila aing ngadoana. Ripuh geus kadinya kapitna eta ku akwan geus kitu. Padahal tadi nama geus lempeng ka hadrat Allah. Tah, sangkan kuat tingalikeun kana rohmaniyah Allah taala. Datang jalma minta doa ka urang sok dikir bacakeun sok dipake dikir ku urang. Ibadah ku ngadoakeun jalma anu datang. Kaalusanana naon? Kapan dina tiap napas tadi aya amrun muqaddar naon ibadah ari ngadoakeun batur teh oh di jalma murubut cina daratang kuring teh supaya loba ibadah ku mere kaalusan ka batur ku cara ngadoakeun batur cukup eta tong ditempo naon anu sejen deui kalau loba mah dulang-delong kadinya tah kasabaraha ayeuna pesakna anu dibawa oh kok make tarif ongko dikolah kitu mah daftar heula bisa mingguan deui wah geus 1000 eta geus dirukareka eta tah kapitnah nu kitu ngaranna sangkan tong kapitnah matak dijaga hati tah wallahu alam bisawab.